Sampurasun. Wilujeng enjing para pamirsa anu dipihormat, patepang deui sareng simkuring sana Atalia Andini sareng partner abdi Atalia Kalakalani tina acara Tilastu TV 11.7. Aya beja anu ngabungahkeun ti dunia atikan utamina ti SMA Negeri 11 Garut. Dina dinten Kemis 12 Februari 2026 sakola ieu parantos ngalaksanakeun kegiatan bajar anu katelah after market day atanapi pancarasa. Kegiatan ieu lumangsung kalian tertib, rame, tur pinuh ku semangat ti para siswa. Tujuan tina ieu kegiatan teh pikeun ngalatih kamandirian, tanggung jawab, sareng jiwa kewirausahaan para siswa. Hatur nuhun sana dina kagiatan pancarasa anu dilaksanakeun tanggal 12 Februari 2026 ieu para siswa di unggal kelas muka stand dagangan anu ngajual rupa-rupa kadaharan sareng inuman. Aya kadaharan tradisional, kadaharan modern, oge inuman anu seger tur nikmat. Selain ti eta, hiasan stand dirarancang kalayan kreatif tur narik ati, sehingga ngajantenkeun suasana sakola langkung hirup sareng meriah. Numutkeun katerangan ti panitia, kegiatan ieu sanes saukur jual beli wungkul, nanging oge janten sarana diajar praktek kewirausahaan. Para siswa diajar kumaha cara ngatur modal, netepkeun harga, ngalayanan konsumen kalayan sopan, sareng damel barang dina hiji tim. Kegiatan ieu kacida dipikarasepeun ku para warga, guru, sareng sakumna siswa sakola. Kanggo langkung ecesna, kumaha suasana di lapangan salajengdang urang serahkeun ka reporter di tempat, Nazma. Sampurasun sadayana patepang deui sang Abi Nazma Kirana di Tilastu TV 11.7. Abi ayeuna nuju aya di lingkungan SMA 11 Garut anu nuju ngayakeun festival bajar kelas 12. Wilujeng siang Kang. Wilujeng siang. Tata acana ieu sareng Akang saha Abi nyarios? Nemutin pameragan simkuring nepangkeun wastapun Hardika Wahyu Kusuma. Murid di kelas 12-10. Nah, Kang di dia Abi bade naroskeun tanggapan Akang perkawis bajar anu diayakeun di SMA 11 ieu. Nah, kumaha tanggapan Akang perkawis bajar anu diayakeun dinten ayeuna? Saur Abi mah tanggapan Abi teh kanggo bajar dinten ayeuna teh rame pisan sareng jadi janten kesan memorable kanggo Abi sareng rencangan Abi. Sareng oge pasina janten cuan kanggo uang jajan gitu. Nah, oke Kang. Pami ieu teh bazar ieu teh diayakeun teh tugas atanapi emang aya rencana ti angkatan Akang gitu. Nah, Tugas ti guru pangaping mata pelajaran kewirausahaan. oh PKWU pangintennya Kang. Oh, mohon. Terus pami Akang di dia di kelas Akang aya menu naon wae sih Kang? Di kelas Abi aya jelly ball, aya dalgona coffee, aya tiramisu, aya bacil, cimol, sareng tulang rangu. Pami tema kelasna naon Kang? Tema kelas Abi otomotif, kumargi Abi di jurusan teknik. Oh, leres. Terus pami menurut Akang jajanan-jajanan anu diayakeun tadi teh worth it pisan teu kangge pelajar-pelajar di SMP 11. Worth it pisan ieu mah. Kumargi kan hargana teh miring gitu. Sareng enak-enak. Tadi teh anu seseueurna nu mesah murid atanapi guru-guru oge aya Akang? Seueurna mah murid tapi guru oge seueur. Tapi henteu saseueur murid gitu. Rating Akang kangge acara ieu sabaraha ti 10 dugi 10 per sabaraha Kak? 100/10. Iya. Tapi capek. Capek leres. Capena kunaon tah Kang? Capena kumargi persiapan teh hamin hiji. Oh, nembe di pasian terangna hamin hiji panginten. Sanes. Oh.
Nembe di damel lah amin hiji. Oh. Nah, Kang eta teh aya miskomunikasi atau napi kumaha? Miskomunikasi. Oh, leres. Mohon pangitan sakitu anu tiasa ku abi ditaroskeun hatur nuhun Akang. Ya, sami-sami. Ya, tinas. Nah, guys, ayeuna abi bade nyobian lebet ka kelas 1210 anu tadi ku abi tos diwawancara. Yuk kan tinggal. Wilujeng siang teteh. Siang, Iya, sareng teteh saha? tepangkan wastapun Sabriati 11 Nah, di dia abi bade naroskeun ka teteh perkawis bazar anu diayakeun ku kelas 12. Menurut teteh kumaha sih acara di bazar kelas 12 ieu teh? Menurut Ima saya pisannya, yang pertama kan bisa ngalatih gitu ka siswa-siswi kanggo belajar wirausaha, terus oge kerja sama tim leres, terus kayak ngalatih oge siswa-siswi keur nunjukkeun gitu performa ti manehna gitu keur kan sanes. Teteh tadi jajan-jajan teteh. Jajan. Jajan naon wae teh Abi kintana? tadi jajan ti kelas 12 tilu, jadi teh seur dagangannya abi meser eta naon sih? Waffle nu di es kriman, terus oge aya bakso aci nu karena itu. Nuhun. Sareng nu sanes-sanesna. Nah, teteh bet milih ka 12 tilu eta. Soalnya nu pertama caketnya. Terus rencana abi deui milih kadinya soalnya di nyata cenah aya fotobot. Oh, Gitu. perkawis tema didinya kumaha temana teh naon? Tema nama tadi teh nuntut sama siga vintage gitu teh kalau menurut saya. Oh, pami menurut teteh acara ieu teh diayakeun teh worth it teu sih kangge rancangan-rancangan kangge jajan-jajan di bazar ieu. Worth it pisan soalnya kan cik abi mah nya makanan nu dijual teh worth it pisan hargana gitu tiasa dipeser ku siswa-siswi. Terus anu terakhir pami menurut teteh rating acara ieu teh ti siji dugikeun ka 10 sabaraha teh? 8/10. Wes, siap. Hatur nuhun teteh Ya, Sabria. sami-sami. Hatur nuhun Najma. Sakitu warta ngeunaan bazar di SMA Negeri 11 Garut, mugia tiasa masihan informasi anu mangfaat. Teu karaos atau saktosna abdi salaku panutur warta kahiji, Abdi salaku panitia warta kadua. sakitu nu dipihatur. Salam Tilastu.